ke mana sih nya? Mas ya, aing hayang ngopi. Nya, kedap. Mas ya, aing hayang ngopi. Nya, kedap. Mas ya, aing hayang ngopi. Astagfirullah. Hai, eta si apa? Batur, sakedap teh. Mas ya teh, udek apa kumaha sih teu nembalan-nembalan. Mun itu sabaran pisan. Abah mah. Kopina. Mas ya, digoroan dengadenge budek Mas ya teh. Saha anu pedeg. Batur ngomong wae sakedap. Abah mah. Abah nu teu kakuping mah meureunhan. Naon aing dengadenge Mas ya. Ayo abah teh kumaha sih? Ini teu kakuping wae. Ini ngomong teh. Mas ya, mani kue acan ngopi teh. Hari apa? Mas ya, kemari aing ngopi di imah si Tamblag. Kuena mani ngunah pisan. Ngomong nama menang di toko Sumber Jaya. Sumber Jaya. Eta anu ngagaduhan. Anu bogana Ibu Haji Encun. Nini ada tanya apa? Didinya ge cok si Uban mah bisa mayar pakai ngagesek jeung keris oge. Iraku ngagesek ujung pakai keris. Bisa. Emang mah bisa gitu apa? Bisa Mas ya. Siap. Kita pakai jam saha? Naon Mas ya henteu kadenge. Pakai jam saha eta apa? Mas ya kunaon hayang dijampe ku aing. Saha hayang nu dicampe? Aki-aki teh bikin budak wah. Eta ieu jam saha ieu dipake? Oh, iya jam si Uban lu yang dipake. Aya di bopet. Pantesan atuh tadi teh neangan naon si Uban teh. Ningali jam tuh. Jam. Mas ya, si Uban ngomong naon? Eta jam nak Uban ieu eta nanyakeun jam. Si Uban minta jampe. Nyokot eta tuh China. Astagfirullah, si abah teh ieu budegna geus budeg banget kitu nya. Si abah teh ieu jam si Uban ieu. Oh, nanyakeun jam. Oh, bajam eta jam aku dipake sih. Gua aing tadi dipake. Batur mangkat kau dengan jam. Oh, aya nini ya, apin hayau. Aya aki-aki budeg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si abah udah itu assalamualaikum dijawab atuh abah siat ngomong assalamualaikum abah. Waalaikumsalam ya. Ki aya we RT na.
Mas ya, eta si Enjang neangan rantai jeung ngeunaan. Ih, ari si Abah. Rantai deh. Rantai di mana? Naroskeun RT Upan. Abah. Oh, nonton si Uban. Nya. Ki urang malen ujang urang manjang. Mak, geus urang mendingan balik jeung aki-aki buduk teu waras eta mah. Rahasia. Nini arek ka dapur nya. Arek nyangu. Bisa ke si Uban ke balik arek nyangu. Heeh. Lentosnya. Alah mah aya aki-aki budak lah. Saya ngomong na alah, kadinya ada ya mau. Lang pas di mana ngaceblok wae. Itu pas di aki-aki budak teu waras. Aki-aki budak mana dang? Anu bapana Pak Etre teh ya. Oh, nu eta tadi tuh. Alah orang arek ka imah, ya tadi itu balik. Ma di mana? Yendang mah keur maraban entog. Oh, geningan mah keur ngaraban entog. Dang, Pak RT Ubana aya teu? Eueuh mah aya nini jang aki-aki budak doang mah. Oh, eueuh. Pak RT teh ka mana nya isu keneh geus eueuh di imah. Oh, eueuh, Dang, Pak RT na. Eueuh, mama we ka ditu urang mah aya aki-aki budak mung urang ngalayanana. Oh, nyangke atuh mah ka ditu nya. Mana sorangan urek mandi heula mah. Heeh. Ari Pak RT ka mana sih nya? Di teangan teh sok ngadak-ngadak eueuh. Sindang ka ditu amprok jeung nini-nina doang. Yang aki-aki udeg jok si Endang. Rek nyokot fotokopian. Dari ongkosnya dicokot. Hari si Endang ka ditu Ari Pak RT ka mana wae sih nya? Asal di teangan si Endang ka ditu Ya Abah Haji atuh ka dieu. Apa umroh deui Abah Haji teh. Rek minta pakulian deui ripuh. Itu kukuli mah ye jangan jajan si Endang. Ieu Pak RT si Endang ka ditu. Aya nini-nina doang. Coba ka ditu Cuman aya weh kieu mah. Bener. Aya aki-aki. Palingan si Endang embungan. Tadi ngomong wae, "Emah weh anu ka ditu." Aya aki-aki budeg. Henteu disampeurkeun. Butuh fotokopian KRT Uban. Sampeurkeun Assalamualaikum. Ki, RT Uban mah aya henteu. Waalaikumsalam. Ieu Neng tamblag teh lain. Neng bade ka saha? Aki uing teh ka dieu teh arek ka Pak RT Uban. Arek nyokot fotokopian. Pak RT Ubana aya henteu.
Oh, kadang atuh. Ari hayang ngopi mah. Ayat nagoran. Masya, ya si Tamblag hayang ngopi. Ari abah sih ngomong si tamblag wae. Batur aneng embat. Masya, si Tamblag hayang ngopi. Hayang ngopi. Neng, hayang ngopi. Aduh, mak, lain hayang ngopi. Uing teh nanyakeun RT Uban. Arek nyandak fotokopi. Uing mah lain hayang ngopi. Oh, itu nyaneng. Bukan milik mah. Neng teh hayang ngopi. Masya, itu si Tamblag bareng ngopi, hayang ngopi. Lain hayang ngopi abah sia naroskeun fotokopi si Upan. Fotokopi, sedang hayang ngopi. Abah teh kumaha sih kurang denge wae.